disabaran. Aduh lain ku tega teuing intit isu kurunyung subuh abdi tunduk urah muka ketulan batin nyeri cerik sorangan. Aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal benang di ubaran jatuh tumpuran paeh get pada saran mong pengora kene mong pengbudak can adi kira serahkan telak tilu sekalian henteu butuh lalaki bajingan gak rasa kumaha ai henteu robah moal eling-eling. Aduh lain ku tega teuing kamana ieu Pak Hajat teu kabayu Pak Hajat. Aya si Ajat mah mana? Lilis ayu atuh ieu dangdutan ieu sanes pangaosan duet maut. Mana nyeri teuing nasib diri teh dipang nyandungkeun teu beunang ku disantaran. Aduh lain gunung torogan indit itu kurunyung subuh abdi tunduh aburah muka ketulan batin nyeri cerik sorangan. Aduh lain ku tega teuing nyeri hate moal benang di ubaran najan tutumpudan paeh get teu panasaran mong pengora kene mong pengkuring ngora kene pegere serahkeun telak tilu sakalian aya sisana teu butuh lalaki bajingan kade boga rasa kumaha aing henteu robah moal eling-eling. Aduh lain gunung torogan bapana mangga Pak RW di haturanan.
jadi panglipur kalbu kamemet hate eta kabaya berem direndeng jeung potret anjeun ditetep teu kicep-kicep kembang asih jadi bangkang beri batina langsa aduh Kang Mas aduh Kang Mas cinta akang nu sakitu layak pisan ayeuna beteu gatang aduh Kang Mas aduh Kang Mas aduh Kang Mas Kang Mas naon atuh kalepatan diri abdi anjeun teh gagaduh deui Agang Haji asorban palid sorban palid nakal jika punduk Agang Haji sumaga cali abdi alim Pak RW ya alim di Jandung kasok pondok kasok panjang kasok ngaroyong ka jalan sono mondok sono